Sayyidina Ali karamallahu wajhah dina bab manawi telepat dina sebuah iman wa kiran kabiran warhamana sagirana asana dina bab eta ngaji terus ngaji dina masalah ngamoyakeun kanu jadi sepuh ya gitu ya ngamoyakeun ka salahureun tak kemudian siapa kali siapa ieu siapa bayana hareup bah dihareup dan siapa dua kilo tidak tadi iya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kenapa gelarna Sayyidina Ali itu karamallahu wajah? Punten kang upami Sayyidina Ali benten sareng anu sanes upami Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pas pelebahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ada lebih dari Allah. Bahkan Rasul pun menyampaikan dina salah satu kitab manawi tempat namanya kitabna Minna Husani ya Ali anta minni. Ali anjeun ti kami li barat kieu ka antara curug jeung jajangkung. Sakumaha deuketna curug jeung jajangkung. Masing dihitung ti jelema ti masjid sampikeun ka magrib. Arab ti kasarna mah ti belah kulon tapikeun ka wetana teh naon lah teh nyaho pokona mah teh kecemanya we pokona. Yang paling dekat dengan jajangkung adalah curug. Sehingga isyarat Rasul ngaibaratkeun Sayyidina Ali sapertikeun jajangkung jeung curug. Bahkan lamun diibaratkeun Ali anjeun teh li ibarat Nabi Harun anu nyarangan ka Nabi Musa alaihissalam saking deketna saking mulyana di hadapan Allah. Kenapa Nabi Harun? Nabi Harun kengendong atikan ke Nabi Musa Gusti jantenkeun dulur abdi ieu Harun janten Nabi. Kenapa? Sabab Nabi Musa teu bentes dina cumariosna. Jantan Nabi Musa itu terberes dina cakariosna. Kenapa? Sabab nalika nuju alit dicoba tak ku si Fir'aun. Yaitu dicoba dibere ruhak pinjem nanti pedang masalah. Atau itu apa? Nabi Musa nyokot ruhak di batu. Ngabeana itu mencintai ya tak ku Fir'aun. Sehingga Nabi Musa itu terberes dina cakariosna. Maka minta kalau Gusti jantenkeun wa Haruna akhi dina keterangan. Siapa yang berbicara? Nabi Harun. Yaitu Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Jangan saur Kangjeng Rasul ngan cenah Ali kusabab kami nabi akhir zaman. Kami panutupna para nabi tayadi nabi sabadana kami. Tapi tetap kemuliaan Sayyidina Ali kermah keturunan sae kata mah janten mantuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah ka Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Keturunan ti Sayyidina Ali karamallahu wajhah ti Sayyidah Fatimah Az-Zahra ti Kangjeng Rasulullah sampaikeun ka kiwari ngebarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para habaib Al-Jubri, Al-Atos, Al-Haddad, owi anu sanes-sanesna itulah keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Makana gelarna karamallahu wajah. Subuh bade netepan salat berjamaah. Barang Sayyidina Ali bade angkat ke masjid, erek salat berjamaah. Di tengah jalan, pada Rasul parantos mulai salat subuh. Walau alam apa itu penyebab dengan hitungna sejarah itu pas Sayyidina Ali badai netepan sholat subuh payungeunana aya aki-aki ke leumpang. Cing kira-kira alaman kan Karyo Kang Yanto. Padahal ke masjid. Aya aki-aki leumpang. Aduh. Ya tak kadenge di masjid geus komat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Aduh, saya kalau aki-aki di lempar resep. Bisa kan? Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lupa Sayyidina Ali. Nandinya udah sebutkan kade komat kang mayu kade.
Nah, eta di masjid Kanjeng Rasul parantos mulai tepan salat subuh Sayyidina Ali tetap lempang nuturkeun aki-aki. Nuturkeun aki teu disiapkan, teu diredot, teu didupang. Ya Allah, ya Rabbana eta barang tepi kapayeuneun masjid. Eta aki-aki teh ternyata lain naik salat, ternyata urang Yahudi. Masya Allah, Gusti mah aku ting lamun urang kira-kira aku bulutus mata. Wah, dongnya jodong gitu. Ya Allah, ya Rabbana itu Sayyidina Ali, Masya Allah. Ternyata eta aki-aki teh lain naik sholat, lain asup ka masjid, lamun urang jika nembrong bunget. Baru dituturkeun wae sugan naik sholat. Sayyidina Ali lebetlah ka masjid. Apa yang terjadi? Kehebatan dunia eun kumaha cenah Ustaz gagabah teuing ceramah teh beunteun kan. Allah ngutus Jibril, Kanjeng Rasul nuju ruku. Jibril tahan Muhammad ketika nuju ruku. Nuju ruku jam-jam Jibril dientepkeun kana punggungna Kanjeng Rasul. Israfil tahan pangan poe ulah maju. Marukan nanti dunia teh bisa atau bisa ada wow kuno boga. Ngan dia berkaitan sareng kehebatan Sayyidina Ali. Lila Kanjeng Rasul ente lupa kan, bahkan nuturkeun aki. Apa yang terjadi? Beres tadi tangan tetepan sholat subuh, atuh sahabat protes ka imam, ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ribut sahabat kabeh nanyakeun, tidak pernah kecuali subuh ayeuna Kanjeng Rasul ayeuna tetepan sholat subuh Kanjeng Rasul ruku sapitulillah. Tapi kan canggeur, tapi para sahabat mah teh bubar. Lamun orang subuh hampir setengah jam. Imam cengkak. Tuluy seubitna kuno tuluy sejeun barang assalamualaikum eueuh. Satu aduh, boro-boro kitu eta kerek imam yang maca surat ulah nu jauh surat Al-A'la we mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Mulai kata kita. Surat panjang dibaca. Komo lamun maca Yasin, Masya Allah. Terus dimaksudkan dia Rasul, sahabat kabeh, bisi anjeun teu apa? Ketika kami ruku, Jibril nyekelan kana punggung kami, nyimpen jam-jam sehingga kami teu bisa cangkat tina ruku. Ya subuh waktu teu maju sabab panon poe pun ditahan ku Israfil. Kaula kitu nya sababna mah kan urang taroskeun we ka Jibril. Taroskeun we Jibril, Muhammad bisi anjeun teu apa? Panna ruku anjeun dina waktu ayeuna lila. Panon poe henteu gerak alam eureun dina waktu ayeuna sabab Allah miwarang ka kami nahan ruku anjeun. Israfil nahan kana eta panon poe sabab Allah ngamuyakeun ka Sayyidina Ali anu lengkana teu pernah rusuh, teu pernah guru-gusuh, komo miheulaan ka aki-aki, komo miheulaan kanu jadi kolot, komo miheulaan kanu saluran dina hatina tahdiman wa takriman ka syaikhun kabir, ka aki-aki ka kolot ayeuna mati bati. Loba kolot anu dipibudak tu jadi anak, bener. Loba guru nu geus teu dihargaan ku muridna, masyaallah. Hadirin cuma rahimakumullah, itu coba pikir dengan kurang sejarah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Lempang ulah rusuhan komo kumbedeng bari polontong. Kenapa? Sabab mata cilaka, mata gerak-gerak kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.